Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sabakrebar dongeng Sunda Mang Cecep Gorbacep anu satia satuhu manco dipayuneun hapena sewang-sewangan di mana bae ayana dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng neng adah bagian kalima. Ieu yasana Kimasram. Satu acan pedar ieu dongengna sakumaha biasa ngaturkeun rebun nuhun laksa ketika bingahan ka pamirsa anu satia satuhu manco ngalaik ngomen oge ngabagikeun ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorbacep kanu sanesna. Sumangga supados teu nyang kolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Gebeg neng adah ngegebeg ras ingat bieu rek cilaka. Ret kabah aja. Ret deui ka Juragan Pandi terus ka Den Komar nyel deui nafsuna bijil. Kaduhung bieu teu jadi asup ka jurang ari sabab keur naon salamet oge ari tetep aya dina leungeun jelema nu rek nyacampah dirina mah. Kajeun teuing paeh sakaligus tibatan kudu dihina ku jelema durjana. Tenang heula neng. Tenangkeun ulah seueur teuing emutan keun da ayeuna mah tos salamet. Den Komar siga nu hariwangeun pisan bisi neng adah kumaonam. Teu hayang salamet mata kitu oge hayang paeh ambeh teu loba kanyerian. Keur naon ari hirup bari kudu narima panghina mah. Komo ieu ku jelema kawas aranjeun nu martabatna teu beda ti sato. Nararajis teuing neng adah semu nu gregeteun. Leungeunna dihembatkeun dipake nampiling Dan Komar tapi kubah aja gancang ditewak atuh neng adah ngoceak nyerieun. Teu kenging Bah gelis bilih Abah kalepasan. Bah aja bari ngalesotkeun deui leungeun neng adah maksudna ngelingan sangkan ulah ngalawan kudu pasrah nurut ka Den Komar muridna. Tungtungna neng adah ngalimba sedih ku nasib diri nu keur dirungrum ku kabingung ditindihan ku kasedih. Hatena geus pondok pangharepan geus teu ngarepkeun bisa salamet nu kabayangan dirina baris cilaka dihina dicacampah ku jelema nu keur ngumbara amarah setan. Jajantungna karasa ngagetera. Terus ancur getihna sumarambah kana bayah ting seredet nyeri perih ka bina-bina. Ulah dikerasan teuing atuh karunya eukeur mah sidih kembungan hayo disiksa puguh wae beuki teu daekeun ceuk Juragan Pandi ngagorowok ka Den Komar maksudna nyindiran Bah Aja dumeh teu panuju ku tindakan Bah Aja. Nyare kitu oge pantes da Juragan Pandi sarua mika hayangna jadi teu ngeunah lamun neng adah di kasaran teh. Dikerasan kumaha da teu dina naon. Den Komar nempas hatena teu nyahoan kana maksud Juragan Pandi puguhku teu ngandung curiga teh. Ari bieu geuning ngajerit teu naon atuh soal kitu mah bongaan make rek nampiling meureun Abah hariwangeun matak ditewak oge ceuk Den Komar bari terus ngahirupan deui mesin mobil geus maju lalaunan terus nyemprung neruskeun perjalanan muru ka pancuran awi lemburna. Beuki lila mobil teh lumpatna beuki tarik teu karasa geus nepi ka Tanjung Sari supirna teu sabar hayang geura datang ka Sumedang. Ngajalankeun geus teu make pikiran sup kana persenelang hiji gas dipolkeun nyemprung dina kacepetan 100 km per jam. Kira jam 9:30 geus anjog kanu dimaksud leok mengkol ka kenca make jalan jajahan. Beh mana lembur teh Mar? Juragan Pandi mimiti deui muka carita bari ret ngareret ka Den Komar. Paroman mesem nembongkeun ka hariwangna
dumehrek tepi kalembur Den Komar. Hariwang pinuh ku kasieun bisi Neng Adah terus ditahan ku Den Komar meureun dirina ngasin kahayangna moal kalaksanakeun Neng Adah kapimilih ku batur. Ti dieu mah terus ngidul meureun aya 4 kilometer deui mah atuh kampung pisan. Di lebah dia oge sakieu ti seunana komo lamun di ditu uyuhan betah cicing di sisi gunung. Memang hari ti iseun mah tapi pikebetahun komo ieu bari mawa nu lenjang matak pogot moal daek indit-inditan bah aja mairan nyeh seuri bari ngalieuk ka Neng Adah. Ari Neng Adah geus teu loba nyarita hatena beuki ratug deg-degan komo geus rek nepi ka lembur Den Komar mah teu puguh rasa teu ngeunah cicing. Hariwang pinuh ku kasieun maklum rek asup ka sarang rampok geus kacipta moal bisa balik terus ngutuk nguwek di lembur batur bari hirup pinuh ku noda jadi korban nafsu angkara murka. Sakedap di oge dugi Neng kantun setengah jam deui sing sabar wae heula dangke mah raos calik di bumi teu kedah ngadamel sing percanten kaong-kang oge tangtos disenangkeun. Den Komar terus ngolo sangkan Neng Adah leeh hatena jadi malik daek malik resep mika bogoh. Tadi oge aing mah najis teu sudi sia teu sudi tempas Neng Adah bari ngacerit maksudna sugan aya jelema nu ngadengieun terus nulungan dirina tapi orok aya da puguh di kampung tur harita geus peuting eueuh jelema nu ngaliwat atuh sanajan jejeritan tarik oge Neng Adah kalah leuleus sorangan antukna jadi ngarasa bingung bluk nyuuh kana pantom mobil gigireunana. Segruk cerik siga nu kanyerian. Kunaon Neng teh juragan Pandi karunyaeun raga mangleungeunna ka Adah maksud rek nyengkatkeun dume hariwang bisi Neng Adah ti jeblag kaluar. Maksud juragan Pandi kitu teh disangkana ku Den Komar mah goreng nyangka ka juragan Pandi rek ngaguna si ka Neng Adah atuh gorowok nyarek beri newak leungeun juragan Pandi. Kitu deui bah aja sarua nyalahkeun mun cereng siga nu nya ambak ari juragan Pandi jadi panas nyel ambak nafsuna mimiti bijil ngagedur lir seuneu durukan panas ting seredet sakujur awak. Ulah kumaha wani ngaganggu Neng Adah Pandi nu teu boga pikiran bah aja setengah ngancam. Nah kuring teh disangka rek ngaganggu aya kungeun hari nyarita teh batur mah hariwang bisi Neng Adah tijung kala kaluar matak ditewak oge. Ulah salah sangka da kuring oge ngarasa teu ngeunah timbal juragan Pandi malik nyang hareup kabah aja. Bisi wae ieu mah dek kumaha wani terus terang ti ayeuna ameh puguh balitunganana ari nurut ka kami mah syukur nu aya. Kenaon atuh kuring pipilueun dek niat hayang mah kusorangan wae di paling naon hesena pan geus dibejakeun ti samemehna maksud kuring mah rek ngalapati si Bubun. Milu teh ka anjeun nyaeta hayang digawe bebarangan da urang boga tujuan sarua rek ngaruksa kulawarga si Bubun. Aranjeun geus hasil tinggal kuring nu kudu dibantuan apan kitu perjanjianana oge juragan Pandi hayang diandal. Syukur atuh hari kitu mah keun isuk pageto tangtu kami rek nulung anjeun pikeun ngabinasa si Bubun bah aja rada leuleuy. Kumaha lamun didagoan di dieu da pasti si Bubun baris nyusul neangan. Kumaha tah lamun kitu Den Komar ngusulkeun hatena rada haroream ari kudu ka Bandung deui mah sabab pamaksudanana geus hasil naon kudu capek deui nulungan juragan Pandi. Acan puguh nyusul ka dieu paling oge ka Jakarta ka Mat Duleh jeung si Nyoh Bos sabab moal nyahun Neng Adah dibawa ku urang nyangkana pasti dibawa ka Jakarta ku si Nyoh Bos. Jadi cek kuring mah kajian indit ka Bandung lamun teu daek hartina aranjeun hayang ngeunah sorangan daek ditulungna wungkul embung nulung ka kuring sing ingat atuh kana perjanjian. Puguh we ingat mah ngan ulah ka Gurung Gosuh engke sanggeusna salamatan kawin Den Komar kakara urang ka Bandung deui kumaha satuju henteu bah aja nengahan.
Terus terang kuring mata satuju, kahayang kuring ulah dilila-lila. Isuk pageto kudu daek mantuan kuring pikeun ngabinasa si Bubun. Dengkengke maka popohokeun. Tempas juragan Pandi tandas pisan kekeh dina pamadeganana. Sabab maksud utamana oge ngabinasa Den Bubun jeung maling Neng Adah ari ayeuna kudu ngadaguan heula Den Komar kawin nyasa teuing ari kudu Neng Adah dibikeun ka Den Komar mah. Kumaha lamun kami teu milu mantuan anjeun keun digantian ku batur kuring daek henteu. Den Komar siga numbung pisan dulungan hatena rek boga niat curang ka juragan Pandi. Teu bisa kuring teu janji jeung batur anjeun. Lamun kitu jelas anjeun rek nipu ka kuring. Hayang senang nabungkul abong maksudna geus hasil. Bung nulung ka kuring sasat nu geus mere jalan mawa Neng Adah. Teu kuring teu tarima, teu suka ditipu ku aranjeun. Ulah salah harti dulur, kami lain rek nipu anjeun. Pokona kami cara keneh. Kakara oge datang geus kudu indit deui. Sabar saminggu mah, da urang teh kudu istirahat heula. Bah aja ngalemu hate juragan Pandi padahal ngan saukur ngolo ambeh juragan Pandi nurut. Hatena geus gilig rek main curang hayang licik sorangan jorojoy aya niat jahat rek ngabinasa. Pan beres ari juragan Pandi binasa mah saha nu rek nganyahuankeun yen dirina geus maling Neng Adah. Soal Den Bubun tepati hariwang da jelas moal nyahuan, moal daek nyusul ka pancuran awi. Tangtu neanganna teh ka Jakarta. Kuring satuju, tapi awas lamun main curang, kuring tangtu ngayakeun kekerasan. Juragan Pandi kapaksanya tujuan. Sing percaya ka kami moal rek nyieun delaka. Pokona anjeun ulah rek mawa karep sorangan, kudu nurut kana perintah kami. Alus kitu mah tuh satuju pisan, ceuk Den Komar mairan. Hatena bungah baris bisa tentrem jeung Neng Adah saha nu rek wani ngaganggu. Pan juragan Pandi rek nurut kana parentahna. Tur geus ngarti kana maksud guruna nyaeta engke di mana geus datang ka lembur juragan Pandi rek dibinasa. Naon salahna, pokona asal dirina senang leluasa ngaganggu Neng Adah. Kitu ceuk pikir Den Komar harita. Juragan Pandi henteu nyarita deui hatena oge sarua jeung Den Komar ngabogaan maksud nu berlawanan ngan Neng Adah anu terus gegebegan teh. Komo ngadangueun Den Bubun rek dibinasa mah Neng Adah meningali Mbak sedih bingung kudu kumaha nyapeta. Rek kitu teu bisa rek kieu sumawona. Celak cipano Neng Adah nyak celakan. Terus merubut masehan kana pipina arula arile kawas nu ngagambarkeun bisa kemahangeun teuing rajatna hate Neng Adah harita. Mobil maju ka kidulkeun lamun teu tarik kawas mimiti bubuhan dinu nanjak tur jalana tarahal. Loba batu galedek maklum di gunung katambah poek puguh lamun kurang-kurangna apal mah ngatog malah bisa nyasab ka jungkrang. Ngan untung Den Komar geus ahli geus apal deui kana kaayaan jalan di lebah dinya. Kaayaan di lebah dinya estuti iseun eueuh jelema kumelendang nu kadenge ngan sora mobil nu dibarung ku sora sasatoan pikasieun matakting puringkak bulu punduk. Poek mongkleng dalam lampu mobil kabeneran parem teu daek hurung atuh Neng Adah manipu purungkutan. Awakna ngadeg-deg beungeut sepa pias daya getihan bubuhan kasieuna nambahan ku kaayaan alam nu sakitu geueumanana. Kunaon lampu teh teu hurung? Juragan Pandi nanya bari rurat reret nempuan ka kenca kakatuhu rei aya rasa sieun. Surser sakujur awak bulu pundukna mimiti carengkat ngabirigidi sieun manggihan jurig. Nyeta teu jalan aya-aya wae ieu mah gogoda, tembal Den Komar ku kulutus. Nyetiranana rada ati-ati sabab nyaho lebah dinya loba gawir jeung loba taneuh urug, lamun teu ati-ati tangtu cilaka sarerea. Wah, sing tenang wae da moal aya jurigna. Kawas leuna laki ceuk bah aja ngahuit. Manehna mah tenang eueuh kasieun tapi sabalikna Neng Adah beuki pucet ngahulang kawas nu sawan. Balam teu daek nyarita bari hate teu weleh ratug deg-degan.
Saha nu sieun kuring mah mangkarunyakeun ka Neng Adah. Malu meureun datara tuman ka tempat sarupa kieu. Juragan Pandi siga nu nya teu sieun padahal di jero hatena mah gegebagan. Ulah geumpeur Neng keun da moal lami sok kadapri oge dugi ka rompok engkang. Dan Komar ngababaraha teh Neng Adah, tapi senajan kitu oge Neng Adah tetep henteu tenang, kasieuna teu bisa leungit. Keur kitu dibehkeun cahaya nu ngalayang geleber nyamperkeun mobil. Atuh kabeh ngaranjug sakedapan mah kabur pangacian, reuas gempur lain di kieuna. Drem drem drem. Mobil terus digas, majuna kalah beki laun, gas dipolkeun oge tetep teu daek tarik. Werrrr werrrr. Ciak 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 kak kak. Wush. Eta makhluk terus nuturkeun bari nyabetan gedena segede merak, tapi jangjangna rubak aya kana 2 meterna. Si horeng eta teh lalai raksasa nu biasa sok ngaganggu jelema nu ngaliwat. Satu naon itu Mar, Juri katawa Kunti. Juragan Pandi diukna ngadeukeutan Den Komar. Ari Neng Adah beki nyempod ka juru teu wani ningali. Ngadeg-deg pinuh ku kasieun ngan Mbah Aja anu rada tenang teh bubuhan geus nyaho yen eta teh lain jurig atawa dedemit tapi sato biasa. Ngantina bakat ningku gede jeung datangna sok tengah peuting jadi ku jelema disangka jurig nu marakayangan. Keun wae tong dipirosea da moal daekeun ngaganggu engke oge geura indit sorangan. Mbah Aja bari kap nyekelan Neng Adah, terejel Neng Adah nerejel. Plak nampiling Mbah Aja satakerna. Aduh, Mbah Aja ngajerit. Pipina beureum ngageleng tapak ramo. Kunaon abah teh? Den Komar reuaseun sabab keur mah sieun katambah aya nu ngajerit puguh jadi hariwang. Teu nyangka Mbah Aja diheureuyan jurig atuh Den Komar beuki ngadeg-deg kitu deui Juragan Pandi. Sarua gempur da teu nyangka Mbah Aja ditampiling ku Neng Adah. Iya tidak gor. Duh, manehna nepi ka bencen nur kieu. Tembal Mbah Aja siga nu nya. Ari Den Komar mah percaya da puguh poek tur gempeur ku lalai nu disangkana mah pasti jurig di dinya rek nyingsieunan ka dirina. Kade atuh ongko teu sieun tapi make jeung tidak gor sagala. Juragan Pandi rada cangcaya. Mimiti curiga atuh jadi penasaran hayang nyidikeun katambah aya alesan asa mentas manggih cukang diukna gancang pindah ka tukang ngadeuketan Neng Adah celek di tengah-tengah. Cicing di dieu barengan kuring kalah hayo pindah. Beuki sieun wae dihareup ngan sorangan. Den Komar kukulutus ambak pedah Juragan Pandi pindah ka tukang. Sarua wae batur oge keung metak pindah oge ame loba batur. Geus kahareup deui karunya Komar keungeun. Mbah Aja marentah hatena oge ambak dumeh Juragan Pandi parendeng jeung Neng Adah. Wes kuak kuak kuak. Eta lalai terus nyebetan nu di jero beuki ngahep-hep Den Komar cuang cieung nyekel setirna teu pati husu gegebegan. Ngarasa sieun pawur eta lalai asup ka jero ari Juragan Pandi rada kahibur sieun oge ngawani-wani maneh da deukeut jeung Neng Adah asa manggih kasempetan bisa parendeng ngarasakeun kanikmatan nu geus dilamun ti bareto. Tapi Juragan Pandi masih keneh acan puas da kahayang hatena acan ka sorang. Ulah gempeur teuing Neng, tenangkeun dayang Kang. Cuk Juragan Pandi setengah ngarewas ulah kadengeun ku Mbah Aja. Nyingkah sia bangsat, nyingkah. Neng Adah ngajerit leungeunna pukpek nenggelan Juragan Pandi atuh Juragan Pandi kawalahan kap ngebekem Neng Adah bari ditangkep paguh pisan. Kunaon ieu teh ribut wae? Den Komar bari nyelang ngalieu ka tukang tapi tetep teu katingali teu nyahoeun naon nu keur dilakukeun Juragan Pandi maklum ku poek. Dasar wae ieu mah Neng Adahna kabadug saeutik ngagorowok.
milihan gora jalana ulah nujig jelag teuing tembal juragan Pandi kalah malik nyalahkeun. Milihan kumaha pan sidik sakieu poekna uyuhan maju oge. Beh dia atuh diokna karunya Neng Adah kabadugan. Cuk Bah Aja bari ngabetot leungeun juragan Pandi atuh Neng Adah kalesotkeun gorowok ngagorowok yuk leungeunna dihembatkeun ngan juragan Pandi rikat dongko cebiet keuna kana beungeut Bah Aja. Aduh nanaonan ieu teh? Nyingkah sia nyingkah teu ditungguan oge teh sieun nyingkah sia badot. Neng Adah kalah beuki motah nyakaran kecrot nyiduhan nepi ka juragan Pandi jeung Bah Aja lamokot ku cidoh. Keur kitu grong rag mobil teh eureun di starter teu daekeun hirup deui mogok da beakeun bensin nu tarumpakna rumahuh ambah ku kulutus asa kagok rek nepi ka mobil mogok mangkaning kabeneran dinu jauh ka ditu ka dieu sisi kenca jurang sisi katuhu leuweung geledegan matak bingung neruskeun lalampahan. Dasar mobil butut geus biasa ari geus mogok teh. Kumaha mar bisa jalan deui moal. Wah cilaka kapaksa kudu lempang da bensina beak. Cek dan Komar semundu bingung jut turun mariksa mesin. Nya wae beakeun bensin geus eueuh teu bisa jalan deui. Manggandeng gara lungsur wayana wae kedah mapa keun da parantos caket. Omong Bah Aja bari ngasongkeun leungeunna ka Neng Adah tapi Neng Adah kalah ngepeskeun embung dibawa turun. Cor ka ditu gara baralik aing mah ludeung sorangan oge. Kaditu sia tong ngadeukeutan najis setan najis. Neng Adah mugen. Enggal Neng bilih kabolosan engke matos dirorompok raos ya penggal den Komar ngolo. Neng Adah keukeuh teu daek tungtungna dipaksa dibetot kaluar nya akhirna Neng Adah kapaksa nurut. Kumaha ari mobil narek diantep di dieu keun wae da moal aya nu maling. Kabeh urang dieu mah geus karenaleun moal daekeun ngaganggu. Cek dan Komar bari terus nungtun Neng Adah dibawa ka tonggoh ka imah Bah Aja dituturkeun ku juragan Pandi nu geus teu sabar hayang gara ngarebut Neng Adah ngan masih mandog mayong neangan jalan nu hade nu baris mawa hasil. Neng Adah terus teu terjelan hayang lesot orok kaya teu bisa ngelehkeun tenaga den Komar antukna leuleus sorangan. Nurut bari hate ku kulutus opatanana terus nanjak ka tonggoh. Jog anjog kaleuweung geledagan kaayaan pikasieun poek mongkleng ngan kacaangan ku cahya bulan nu reyem-reyem. Sora sasatoan mani gandeng matak ngagempurkeun matak nambahan kasieun kabeh pada ngadeg-deg pawur sok sieun aya maung atawa oray nu ngahalangan pamaksudanana. Wah koak koak koak. Suara manuk matak ngahlas geleber ka hareupeun den Komar atuh den Komar ngaranjug keur kitu Neng Adah gancang ngagunakeun kasempetan. Nerejal nepi kalesot tina cekelan tina panyakel den Komar teu mikir panjang deui berebat lumpat. Maksudna rek kabur hatena luas eueuh kasieun suka paeh jadi parab sato leuweung tibatan dirina beunang dicacampah mah. Kamana Neng? Den Komar bari berebat lumpat nyusul Neng Adah kitu deui juragan Pandi jeung Bah Aja milu ngaberik lumpatna patarik-tarik pada hayang menangkeun Neng Adah. Ari Neng Adah mani teu sirikna notog-notogkeun maneh sampingna disengledkeun ka luhur ambeh leuwih laluasa teu kararagok lumpat nu ngaberik beuki tarik napasna renghap ranjug kawantu dibarung ku nafsu sato. Ngan juragan Pandi anu manerikeun maneh teh lumpatna siga nu ngatog malum taratuman lumpat di leuweung. Hariwang sieun kacugak atawa nincak nu legok paur sok bisi pisah jeung batur. Neng Adah mimiti ngarasa leuleus ret ka tukang nu ngaberikna beuki deukeut atuh Neng Adah beuki gempor. Hatena ratug sieun terus katewak deui.
Ret kana rungkun nu poek belecet nyumput satukanganana ari nu ngaberik teu nyahoan, terus langsung ngaliwatan nepi ka geus jauh di tempat Neng Adah masih keneh ngaberik sabab teu nyangka Neng Adah aya tukangan. Kamananya Den Komar bari hahehoh capek balas lumpat nu sakitu jauhna. Sugan bieu katingalieun teu, pan Abah mah nuturkeun Komar tembal Abah aja bari reg eureun. Ngareureukkeun ka capek. Dan Komar oge pipiluan eureun rat-ret nempuan ka sakurilingna tapi tetep teu manggih ciri-ciri nu nandakeun aya Neng Adah. Beunang henteu Juragan Pandi nu kakarang ngurunyung kadengen napas nareng hapranyug kesangna mani ngoprot maseuhan kana sakujur awakna. Nya tau buah nyumput dinu boni geura urang teangan. Tiluanana terus ting alak seruk Neng Adah keke tepanggih nepi ka akhirna kapaksa kudu balik ke deui. Lalempang bari ngadengekeun sugan aya sora nu lumpat di lebah nu rada poek aya nu ngarosak. Gancang tiluanana nyalampeurkeun sing horeng Neng Adah nu rek kaluar tina rungkun. Si horeng Neng Adah nu rek kaluar tina rungkun manehna teu nyahoan yen aya nu keur nalingakeun. Berebat lumpat ka lebah ka karoge sababaraha meter geus aya nu newak terjel nerejel. Kalawan satekah polah orok kaya tenagana geus beak kapaksa kudu nyerah. Beunang deui ku jelema nu dipika ijidna. Dabongan tetarap tirek lumpat te tempat tempo heula jadi wae kaperogo ditewak di bongohan. Bade kamana Neng? Nah manita hawatos pisan Kangkang. Nyiksa dugi ka Neng asruk-asrukan ceuk Den Komar. Semunu bungah dumeh Neng Adah katewak deui. Saha anu nitah neangan? Nyingkah setan? Nyingkah sia? Neng Adah rek lumpat deui ngan teu laju. Da awakna pageuh dicekelan ku Den Komar. Saur Abah oge ulah baha, ulah ngabongohan kabur. Untung sakieu oge kapendak deui. Kumaha upami henteu? Tangtos Neng sasab moal tiasa mulih. Mangkaning di leuweung ieu mah seueur mau. Kumaha upami Neng dikarakep? Omong Bah aja nyingsieunan. Leuwih suka jadi parab mau. Tibatan kudu dikakaya sarupa kieu. Najis ya, najis. Aduh, tulungan. Piraku Neng, engkang bade ngakaya kanggo naon atuh dicacandak ti Bandung ka dieu. Ieu teh tina ku kanyaah engkang sing percanten Neng ku engkang tangtos disenangkeun bade dimumule di dama-dama. Sagala rupi kahoyong Neng ku engkang moal dipungpang. Mugi Neng percanten piraku engkang bade ngabohong. Teu hayang sia. Aing teu hayang dipikanyaah ku jelema jahat model aranjeun. Teu hayang diurus henteu. Hayoh lepaskeun ulah mamaksa. Lepaskeun setan, lepaskeun. Neng Adah teu walak kaya terus digusur ku Den Komar tekung silila geus nepi ka imah Bah aja sup opatanana ka jero. Cekes ngahurungkeun bensin sut lampu cempor diseungeut di jero jadi caang. Neng Adah jadi ratu breh kacipta dirina diperkosa ku opatan di imah eta. Sedih teuing ku nasib diri ilang kahormatan jadi eueuh hargana pisan. Lumayan yeuh capena mah ceuk Juragan Pandi bari ngabaheuhai panonna meletet ka Neng Adah nu diuk parendeng jeung Den Komar. Golerkeun bae atuh capek mah tempas Den Komar. Hatena ngarap-ngarap sangkan Juragan Pandi gancang sare ambeh manehna bebas ngolo Neng Adah jongcon moal aya gangguan. Capek oge lain hayang sare, leuleus hayang barang dahar. Bayangkeun ti sore keneh teu kararabana naon, ngrebak lain nu lumayanan. Wayahna bae sapenting ieu mah, malum atuh di gunung, ceuk Bah aja bari seuri. Mangga Neng, geura kulemkeun supada salira jag-jag deui margi ku engkang dijajabkeun. Den Komar nangtung leungeunna rek nyekel leungeun Neng Adah tapi ku Neng Adah dikepeskeun. Kecrot beungeut Den Komar diciduhan. Najis ya,
najis. Neng Adah ngejatrek kabur keluar kuden Komar gancang ditewak terus dibedol diasupkeun ka kamar. Gubrug pantona ku Neng Adah ditutupkeun segruk cerik semunu kanyanyerian. Nyuuh kana dipandras ku nasib diri anu keur nandangan katunggaraan katindihan ku kasedih taya euih napisan abong keur kena cocoba tinu kawasa. Waktosna kebujeng see pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.